Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana. Abdi bade masak deui, mung ieu masakna teh bade di dua versikeun, margina aya anu teu sedep lada baraya. Khususna kanggo marurang kali anu teu sedep lada, urang pisahkeun we masakna sareng urang bentenkeun nya. Cara masakna baraya sanaos ieu sami-sami tempe baraya. Anu hiji mah dipotek-potek, anu hiji mah dikeuretan baraya. Tuh anu dipotek-potek mah urang kana tarigukeun heula saparantos kitu urang goreng we baraya dugi ka garing baraya. Tuh saparantos kitu urang siapkeun we bumbu-bumbuna, tapi sateu acan diulek atanapi sateu acan direndos urang di kulub heula sakedap baraya. Tuh saparantos kitu urang siapkeun oge ieu bawang daun digoreng heula sakarantos kitu lebetkeun we eta bumbu anu kenging ngulek tadi baraya. Tuh saparantos kitu nembe lebetan cai saalit baraya sareng tambihan oge ku royco ladaku sareng gula baraya. Saparantos kitu lebetkeun we tempe tadi anu kenging ngagorengna baraya. Tah tempe anu sapalihna deui urang goreng heula baraya saparantos kitu urang siapkeun bumbuna biasa we per bawang-bawangan, lebetkeun tempena, royco, ladaku, kecap manis sareng abdi oge ngagoreng asin baraya. Tuh sakitu wae oge parantos nikmat baraya. Sakitu wae panginten ti piribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.